Baraya Cakra parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Si Keling jeung Sugali musirkeun di perhatianana kalabah Untari jeung Tahapur. Kaayaan Tahapur memang geus kahudang amarahna. Manehna sasat asa diwiwirang ku Untari anu geus ngagagalkeun kana acarana. Tetela anu keur paloba-loba carita terus nepikeun karek ributna teh lain di tempat eta wungkul. Di lebah tempat anu sepi jauh kalembur harita dihadang ku jago katurunan Jepang anu nalah Morosato si samurai kayangan teh anu kungsi patelak jeung Sirawing saterusna eleh jajaten. Sakumaha dicaritakeun ku Nyi Is ka Sugali teh. Sanggeusna eleh jajaten ku Sirawing dina mangsana lumampah. Bet ngadenge ngeunaan kembang pancawarna jeung mustika kawijayaan anu dipiboga ku Si Keling. Saterusna Morosato jadi hayang api milik eta dua jimat. Bogana Si Keling. Anu matak Morosato ngahaja harita ngahadang si Jari Sakti jeung si Banteng Wulung. Saterusna nanyakeun ngeunaan Si Keling bocah sakti. Sarta nerangkeun kana pamaksudanana hayang ngarebut kembang pancawarna jeung mustika kawijayaan. Anu akhirna jadi terus paloba-loba carita harita si Jari Sakti anu keur cumarita. Kuring tadi geus nandeskeun. Si Keling teu bogaan mustika kawijayaan lur. Tapi lamun kembang pancawarna mah memang bogaeun. Nganda cek kuring ge moal dibikeun atuh sanajan dipaksa oge. Kuring nyaho anjeun anu lah Morosato si samurai kayangan teh jago anu geus boga ngaran di dunia kajawaraan. Tapi hampura lur ye. Hampura, maaf kawan, saya bisa pastikan Si Keling tidak akan memenuhi keinginan Anda Morosato. Hai. Nishiro sudah cukup jadi saksi. Watashi wa aku tak percaya. Hai. Watashi wa antarkan bertemu si Keling bocah sakti. Hai. Watashi wa harus miliki itu dua jimat punya Si Keling. Hai. Ningali Morosato anu keukeuh maksa hayang dianterkeun panggih Si Keling ngajadikeun si Banteng Wulung kahudang amarahna. Wah, murang ngajar mangleh mong rosang to. Make ngejeng maksaan ngalangu pak. Ngekehenteng ngatri sang kitu ngeungeus di ngomongkeun ku Kang Janggri teh. Dasar belagug. Belagug maneh mah Morosato. Untuk bisa ngantepkeun ge mah Kang Janggri. Urang ngajar jeung lemak teh. Mudu dininak jeung lembang anu ieu matut mah Kang Janggri. Tenang heula teng, tenang heula ari anteng. Ulah gampang kapancing amarah teng. Sing bisa ngadalikeun diri. Keun ku akang rek. Diigelan heula teng. Dipikeun ka mana ketatna ieu jalma teh teng? Khusus Allah. Kurang aja anak malah bicara berdua. Hai. Watashi wa sudah bicara antarkan percuma dengan Si Keling. Hai. Anata Bakairo kamu bodoh jadi sakti. Coba pertemukan dengan Si Keling. Hai. Kuring henteu bisa nganter ngajajabkeun anjeun panggih jeung Si Keling lur. Sabab kuring memang boga tujuan rek ka daerah Sumur Logok Panamping. Tapi saya sudah memberi gambaran. Kalaupun ketemu dengan Si Keling, pastina oge dia teh tidak akan mikeun apa yang diminta sama Anda Morosato. Sikuso sialan. Hai.
watashi wa harus paksa kamu jadi saksi. Anata berani mundur, kita akan bertarung. Hai. Bersiap diri jadi saksi. Watashi mah samurai kayangan akan lakukan tindakan. Hai. Banteng gunung, mundur kau, baik kairo. Watashi wa tantang kamu jadi saksi. Alah, iya mah ye, tekuhan, kekenan, tang cina ya teteng. Wah, ngenyaan geng lo, yuh jeng lemah teh Kang Jangri. Ngalahkan lurus nang tangan, dasar kolobok si Mongrok Sato teh, kolobok pisan, bantingkan ku nganteng, bantingkan ku nganteng. Nges lah Kang Jangri ku nganteng welah. Muka nama anteng oge henteu sieunan lah wanan si Mongrok Sang Toma. Urang ajar pisang ya jeung lemah teh. Ngasok ku nganteng urang nindak. Bantingkeun ku nganteng. Muka nama anteng lah nganu mangjut mah Kang Jangri. Keun wae ku akang di sing hareupanana teng ari anteng. Eta hastarawa senjatana Gurnita si balung wasitea anu diselapkeun dina cangkeng tukang jeung ruyung anu anteng sok injemkeun heula ka akang. Akang butuh kenyimbangan samuraina si Morosato teng anu geus pasti bakal naraja ngagunakeun samuraina. Jang di ngarok sing harapan ku Kang Jangri wae teh isi jeung lemah ngelo teh Kang Jangri. Ngasok atuh ngieuna ngastarawa nganu dirampas ku nganteng teh Kang Jangri. Mukul nama Kang Jangri mangulah tempikeun Kang Eleh lah. Piraga sing Morosato Kang Jangri. Ulah pirakeun batur. Wah, tuh ngeuleung nganteng mah. Mukul nama mudu meunang narungna Kang Jangri. Si Jari Sakti narima hastarawa senjata andalan Gurnita anu dirampas teh. Sedengkeun Morosato harita sayaga diri pikeun ijen jajaten jeung si Jari Sakti. Manehna anu geus maher dina ulin samuraina boga kayakinan si Jari Sakti bakal bisa dirubuhkeun ku manehna. Hai. Ari lae mustahil watashi wa kalah sama kamu Jari Sakti. Hai. Kita akan buktikan kemampuan masing-masing. Hai. Nya ari Morosato kekeh teuing mah karep hayang tarung jeung kuring tayabayana lur. Anu jelas kuring sabenerna mah henteu hayang riributan jeung jalma anu anyar pinanggih lur. Tapi ari tetep maksa mah bakal dilayanan ku kuring oge. Khusus Allah kurang ajar. Hawa Jari Sakti. Akibatnya mati kau. Rasakan Jari Sakti. Baik kau. Hayya. Hai. Udah aja. Kamu Jari Sakti, Neng. Morosato ngacorelat luncat. Teka nyahoan mesat samuraina nyahonya geus aya dina sekalan leungeun katuhuna. Angin sameran samuraina nebak kuat kana badan lawan bisa karasa ku si Jari Sakti. Sabetan samurai ngarah kana anggota badana. Si Jari Sakti ngagerakeun hastarawana anu aya dina sekalan leungeun katuhuna. Saruk. Wiau. Wush. Corelat. Kadenge sora anu ngapelentrang waktu senjata hastarawa bantrok jeung samurai lawan. Morosato memang hebat ulin samuraina. Ukur sababaraha detik sanggeusna samuraina ditakis pakarang lawan. Harita samuraina nguliwak rek ngabeset kana peuheungna si Jari Sakti. Orokaya si Jari Sakti ge henteu kapalingan gerak. Gancang jingkrak kagigeureun badan lawan. Giliran si Jari Sakti anu malas narajang. Tungtung sanjat hastarawa rek noto kana iga burung lawan. Tapi Morosato ge rikat ngakiwar kagigir bari metakeun di samuraina. Hiau! Bantrok liwai senjata hastarawa jeung samuraina Morosato. Jari jeug.
Moro Sato ngadali deui tukang kadorongku tanaga lawan. Manehna kageteun sabab pakarang aneh. Dina leungeun si Jari Sakti nyata mampu ngimbangan kaampuhan samurayna anu geus kauji kaseugetanana. Mun saukur pakarang biasa mah mangrupa bedog, gobang jeung kolewang, mangsa bantrok jeung samurayna pasti potong. Tapi sanjata hasta rawa anu digunakeun ku si Jari Sakti tetela bisa nahan kakuatan samurayna. Moro Sato mancukeun tangtunganana, ngatur napasna neuteub seukeut ka si Jari Sakti. Beuki namahan kakagetna Moro Sato sabab si Jari Sakti tetela kacepatan gerakna kabilang mampu ngimbangan kana kacepatan gerak panarajang manehna. Si Jari Sakti tetap tenang. Katenangan dibarengan ku kawaspadaan sabab lawan bakal tambah penasaran dina mangsana neruskeun eta tarung. Si Jari Sakti neuteub kanu jadi lawan terus kedalisan. Leuwih hade ieu tarung urang cukeun we heula nepikeun ka dieu Moro Sato. Cek saya mah tidak usah dilanjutkan sabab tidak ada artinya Moro Sato. Lagi pula saya boga punya keyakinan Anda tidak akan mampu mengalahkan si Keling. Artinya hanya saukur buang waktu Moro Sato. Hanya saukur buang waktu tenaga dan pikiran saja lur. Hai. Kusosoro kurang ajar Jari Sakti. Watashi wa sanggup rubuhkan kamu. Hai. Kita lanjutkan pertarungan ini. Hai. Akibasan mati kau. Hiya. Moro Sato maju di narajang. Gerak panarajang jadi lebih cepat batan tadi. Katambah bari dibarengan ku kakuatan tanaga lapisan. Muka lamun seglain si Jari Sakti mah anu jadi lawana tangtu bakal kawalahan nyimbangan eta panarajang. Tapi si Jari Sakti lain lawan anu enteng. Puguh tahapan ajen pangartina geus aya dina tataran ilmu silat pinunjul. Setiap gerak panarajang lawan geus bisa kabaca ka mana arahna. Sarta bisa kaimbangan kacepetanana. Waktu samore lawan ditakis ku senjata hastarawa, harita si Jari Sakti ningali celah lolong kerang kosong. Bari ngareundeukeun awakna saeutik. Harita tenggelan dengan kencana ngahantem kana iga burung belah kateu lawan. Sewok hiau trang. Redeuk jebrot gas. Cikuso, Cikuso, sialan, besetan. Wow. Jangan, Cikuso jasate. Moro Sato ngadalik deug mundur ka tukang sababar lengkah. Kajadian saterusna giliran si Jari Sakti anu males narajang. Senjata hastarawa ngarah kana dada lawan anu masih keritan bisa mancuhkeun tangtunganana. Moro Sato rikat harita matakeun samurayna naki senjata lawan. Corelat sawuk hiu tang. Kaleweng. Samurai lawan ngoleweng kagigir eleh tanaga ku kakuatan senjata hastarawa. Moro Sato ngaranjuk kaget bari sumengirnahan kanyeri. Memeh leungit ka kagetna harita si Jari Sakti loncat ka luhur lacong pigelang leungeun ka teu lawan anu nyekelan samurai. Kayan Moro Sato puguh teu nyangka kana gerakan lawan. Tajongan si Jari Sakti geus teu bisa disingkahan. Cilung! Dak! Das! Samurai Moro Sato lepas tina cekelanana. Moro Sato ngagerok di kaget, tapi gerakan saterusna ngajadikeun Moro Sato ngahulang waktu tangtung senjata hastarawa atau tungtung senjata hastarawa anu mangrupa tulang ramu-ramu leungeun anu haleuras teh geus antal kana lebah beuheung manehna.
Si Jari Sakti terus nyarita kalau jadi lawan. Ieu senjata kuring geus nempel dina beheung anjeun Lur. Jadi kalau sedikit saja Anda bergerak, maka senjata ini akan mampu merobek leher di situ Morosato. Saya hanya mengingatkan saja Lur. Rasanya sudah cukup pertarungan ini. Tapi kalau lamun kekeh hayang neruskeun ini tarung, kapaksa senjata kuring bakal ngakorok karena leher atau beung di dinya Lur. Morosato ngahulang bari neuteup seukeut ka si Jari Sakti. Sanajan manehna can bisa ngomong, nyata ngomong bahasa Sunda, tapi ari batur ngomong mah main oge ngartieun. Morosato ngarahu dina jero hatena. Menang sajongjongan mah henteu wakat cumarita. Sedengkeun si Banteng Wulung puguh rasa suka hatena ningali si Jari Sakti aya dina kaunggulan. Wah. Rangsakeun sia Mong Rosangto. Maneh wangni-wangni lawanan Kang Jangri. Kang Jangri dilawan. Murukana ngarek ngunggulnya, ngarek menang narungna. Monyi. No way. Ari no way teh naon Kang Jangri? Tuh katuh. Ngaripek teh ngalah Kang Ngengleh Jang Janten. Ngatuda maneh mah ngenteu ngatri golobog. Dasar jeung lemak kolopok. Si Jangri Saktian dilawan. Ngeunah kana ngateng-nganteng sugema. Ngasok ngarek kumaha tah kolopok. Lamun ngeunggeus ngitu Morosato. Ngeunggeus we rongok ni corona Kang Jangri sakalian tong dibere kesempatan. Dimeotan we nganu ngitu matut mah Kang Jangri ngentong dibere ngampun. Numan Kang Jangri, numan. Morosato teu beda ti anu main catur eleh langkah. Riuk paromanana langsung robah anu satalina nguntup bakal bisa ngarubuhkeun si Jari Sakti teh beut jadi kalahkah manehna anu diungkulan ku anu jadi lawan. Kuring mah kumaha cek anjeun we Lur. Rek neruskeun ieu tarung hayu. Ngan kali tinggal pikirkeun Lur. Samurai senjata andalan geus leupas tina cekelan. Sedengkeun ieu senjata kuring geus antal kana beheung anjeun. Jadi mun rek neruskeun tarung teh kuring kali tinggal ngagerakeun ieu senjata ngakorok beheung leher si situ Lur. Morosato si pedang kayangan geus henteu eraeun. Manehna langsung ngarangahkeun dua leungeunna ka luhur bari maksakeun maneh nyarita. Hai, watashi wa mengaku kalah Jari Sakti. Anata memang hebat punya itu silat. Hai. Cukup sampai di sini. Sayonara, Jari Sakti. Maafkan, watashi wa sudah maksa dan Kusosaro kurang ajar sama Jari Sakti. Hai. Pertarungan sudah cukup Jari Sakti. Si Jari Sakti narik senjata khas Tarawa nempel dina beheung lawan bari terus kendal di lisan. Syukur ari anjeun geus nganggap cukup mah ieu tarung Lur. Ngan kuring mere gambaran ka anjeun ieu. Andai saja di situ bisa rubuhkan saya, maka bisa dipastikan si Keling juga bisa dirubuhkan sama di situ. Tapi kenyataannya Anda tuh sendiri kan? Jadi tidak perlu buang waktu dan tenaga pikiran untuk mencari si Keling dan merebut dua jimat yang dimaksud kudidinya Lur. Gimana? Mengerti? Morosato ungeuk bari ngajawab pondok. Hai. Oh, mengerti Jari Sakti. Mengerti.
ayeuna nama cokot sarta bawa samore teh lur. Kuring teu hayang ngarampas eta senjata anjeun lur. Kuring rek neruskeun di lampah ye. Borosato si samurai kayangan geus loba dicarita terus nyokot samuraina anu ngagoler dina taneuh. Saterusna diasupkeun kana sarangkana anu disoren dina cangkeng belah kencana. Geus kitu mah Morosato si samurai kayangan terus pamitan indit. Wah, Kang Jangri mah mangke dibengreng ngampun eung. Muduna jeung lembang anu kolobok nitu matut mah ngentong dibengreng ngampunan Kang Jangri. Anteng mah sengpel tinggalina ngoge. Da lamun dibere ngempetan ku Kang Jangri mah bantingkeun ku nganten. Dasar si kolopok make ngejung paksaan. Ngayang dimanggihkeun ngejeng singeling ngalangupa Kang Jangri nya. Padahal mah ngentong dibere ngampun Kang Jangri. Numan ta si Morosato teh. Kolopok. Ngaya aranan jeung lembang anu ngitunya. Morosato. Sang toneon nganu di bongronanya. Kangaranan anu jadi lawan geus rumasa ngaku eleh jajaten mate. Nya henteu kudu make jeung ditanda sasagarupa. Anu matak mayahna kitu ge lantaran masih keneh hayangeun hirup teh. Keun wae teu dibinasakeun ku akang ge da. Engke ari geus waktuna mah mayahna oge bakal ajal teh. Tong boroning si Morosato dalah sanajan urang ge tetep bakal kagiliran kangaranan ninggalkeun pawenangan mate. Tah ngeta Kang Jangri teh bongga ngeta lah. Lamunan anteng mah ngacan bingsa Kang dalikeun diri ngawas Kang Jangri teh. Bisa jadi lamunan ku nganteng mah ngeta si Morosato teh Kang Jangri. Pokona moal dibengre ngampun Kang Jangri. Batingkeun ku nganteng. Tari jeung tahapur anu geus pada sayaga diri pikeun tarung ijen jajaten. Tahapur netep seukeut ka Untari terus carita. Untari. Lantaran Andika geus ganggu ka kulahe. Kapaksa Andika kudu narima kana akibatne. Wajar lamun kulahe ngalakukeun tindakan ka Andika Untari Sayaga diri lamun memang boga kamampuan diri aca sok rek ngalakukeun tindakan kumaha anjeun teh tahapur. Kuring sanajan ukur wanoja tapi moal make kudu seber hate pikeun jeung hareupan jalma seperti anjeun tahapur. Buktikeun kahebatan tahapur si tongkat kobra teh anu majarkeun geus boga ngaran di dunia kajawaraan. Urang ijen jeung diri kuring tahapur. Untari pancuh dina tangtunganana bari netep seukeut ka anu jadi lawan. Sedengkeun tahapur geus bisa ngarti sanajan bener Untari teh masih keneh wanoja tapi geus mampu ngalakukeun tindakan ngagagalkeun ilmu sihirna tangtu keur maehna oge henteu wani nganggap enteng ka Untari. Anu jelas manehna ngarasa panasaran sabab Untari bangun anu ngahaja hayang ributan jeung dirina. Srog tahapur ngawangun pasangan. Kuda-kudana semu anu bajegar kagigir. Puguh ilmu silat nu digunakeun ku dirina mangrupa ilmu silat ti Tatar India. Ulah kaduhung Untari keras sayaga diri nehi maharan si ude pae kasaran coba urang tarung Untari hayya hiya aja bala ge dicocok karena sambal lada aja curelat tahapur mihraan najuna rajang
tongkat kobra dina cekelan dengan katuhuna metak ngarah kana anggota badana Untari. Tapi Untari puguh lain wanoja biasa, sasat incuna kisang ke langit anu puluhan tahun katukang kungsi ngagenjrongkeun dunya kajawaraan. Mesa kabeh ilmuna geus kacangking ku Untari. Teu matak aneh mun Untari bangun anu gampangna keranyingkahan datangna panarajang lawan. Sawauk. Hiu kilo pros. Curat pros. 2 kali panarajang anu silih susul ti tahapur taya anu keuna kana sasaran. Tahapur si tongkat kobra jadi beuki tambah panasaran harita maju dina rajang. Gerak panarajangna leuwih dironjatkeun. Tongkat kobrana beuki nambah garang jeung bayangan ngarah kana anggota badan Untari. Tapi jirim Untari kawilang lingas. Gerakan leuwih cepat batang gerakan anu jadi lawan. Sabuk. Kilok pros. Culak pros. Dina kesempatan anu hade Untari ngetik pigelang leungeun lawan. Praktis. Tahapur ngaranjung kaget tenggelan Untari kuat nakeran meh bae tongkat kobra dina cekelan leungeun katuhuna leupas. Tahapur metakeun leungeun kencana reka camret baju Untan lebah dadana. Rekat Untari cingkrak ka belah kencan badan lawan bari suku kencana Untari najongkan lebah iga buru kencan lawan. Tahapur narik badana ka tukang bari metakeun tongkat kobrana reka hantam suku lawan anu gerakanan atawa anu ngarahna kana iga burungna. Tapi orok kaya Untari ge teu kapalingan gerak narik suku kencana bari ngareundeuh ka handap tonjokan leungeun katuhuna keuna kana hulu angan lawan. Nak Tahapur ngaranjuk kaget bari sumengirnahan ka nyeri ngajari jeung mulul ka tukang bari mancukeun kuda-kudana. Tahapur nyarita ditujukeun ka Untari. Ahe tete lah he lumayan oge elmu sila andi ka he Untari he. Tapi sageudeng duwi he, sageudeng deui he, ieu tongkat kobra he bakal nobloskeun dada andika he. Nehi maharan. Aca he, aca he, Kang Aca weureuh ku samal jahe. Aca Untari he. Untari kawasna mah hayang gancang nganggeuskeun lumakuna eta tarung. Harita Untari mesat pedang kayu cendana anu ngacaplok tong dina tonggongna. Serat. Pedang kayu cendana dipesat lebarkeun singit anu rupa-rupa kekembangan. Untara netep seukeut ka Tahapur terus carita. Ngarahan teh panasaran kukuring bakal dijelaskeun heula Tahapur. Ieu anu dicekel kukuring teh pedang kayu cendana. Anu puluhan tahun katukang dipake pikeun makalangan di dunia kajawaraan. Nyatana ku aki kuring anu neulah kisang galangit. Jadi ulah ngerasa kaduhung mun eta tongkat kobra bakal dibuntungan ku ieu pedang. Tahapur anu makalangan kabeh dianakeun puguh teu apaleun saha ki jangga langit. Ukur pedang kayu naon istimewana ceuk pikirna? Ahe. Teu kudu sombong he Untari he. Naon hebatana he pedang kayu he. He maju he Untari he. Teruskan ieu talu he. Aca he. Aca. Hade lamun kitu mah. Kuring anu bakal miheulaan rajang. Rasakeun ieu. Ya. Surela cilung. Untari miheulaan majuna rajang. Tahapur ngagerakeun tongkat kobrana rek dipake nakis pedang kayu anu jadi lawan. Tapi gerakan Untari lebih cepet pedangna miheulaan nyabat tongkat kobra Tahapur. Sabuk perang. Tongkat kobra puntung jadi 3 bagian. Tahapur ngan saukurnya kelan sesana anu ngan ukur kali tinggal sajengkal deui. Puguh we Tahapur kaget anu lain di kieuna manehna henteu nyangka pedang kayu cendana anu digunakeun ku Untari leuwih seukeut jeung leuwih mampu tibatan pedang biasa. Padahal saila dirina makalangan mangsa pakarang lawan pantok jeung tongkat kobrana. Mangka pakarang lawan bakal potong.
tacan gelengit kagetna tahapur haita untari ngagerakeun deui pedang kayu cendana dina sakalan leungeun katuhuna. Syawuk srat srat srat. Baju nu dipake ku tahapur sarawek. Kayan tahapur bajuna jadi tarawekan. Kejadian saterusna bareng jeung ngasupkeun pedang kayu cendana kana sarangkana. Harita tajongan suku katuh untari keuna kana ika purung lawat. Cerak cerak geus wah ahe aca nyeri he aduh aca he nyeri kana bawa tok he tahapur nagero kaget bainahan ka nyeri awakna ngadalik deug murul ka tukang. Untari nyusul tepus ku panarjang susulan gerak panarjang untari geus teu bisa disingkahan di harita tenggelan leungeun katuhu ngahantem kana dadana tahapur. Corelat hiuk ceblon tes wadaw nyeri he ajir he aduh nyeri he. Tahapur ngacengkang ka tukang maehna geus teu bisa ngajaga deui kasaimbangan badanna. Kedebut tahapur rubuh ngabebengkang. Ningali tahapur rubuh ku untari harita sugali nyarita kasih keling anu aya di gigireunana. Hebat nyaan teu nyangka eta wanoja geulis anu ngaran untari teh lain bantrak-bantrak ke ilmu silatna keling. Tebakan keling teu nyalahan keling. Tadi keling ngomong ka manggali si tahapur bakal rubuh ku untari. Aduh bener we jadi kenyataan keling. Dah ku aing geus kadeleh atuh gali. Ilmu pangenteng badan si untari teh leuwih punjul anjir. Anu matak si tahapur geus pasti bakal eleh ku si untari. Kabuktian anjirnya. Baju si tahapur ge jadi sarawek larawekan kitu. Aduh, lain eta si tahapur kunaon nya teu ngagunakeun ilmu sulap atawa sihirna keling. Bener maneh mah euy, heeh. Bener naon. Bener belatna gali. Bener naon gitu ah. Suka mana mani wae keling mah. Nya moal mempan atuh euy. Apaan anu tadi geus ngagagalkeun ilmu sihirna si tahapur teh? Si untari anu matak tongkat kobrana henteu bisa hirup oge anjir. Maehna mah gablag mata tapi teu neuleu kitu ah aing mah. Nya da manggali mah teu pasti sidik atuh keling. Lain eta pedangna oge nya bener-bener ampuh. Ampuh kacida keling. Anu sok padangan saukur pedang tina kayu cendana nya. Nya eta dibuntungan jadi tilu bagian tongkat kobra si tahapur teh. Waduh luar biasa. Alah bisa kitu eta pedang kayu teh kelingnya. Hari aing mah nu jadi penasaran teh akina si untari euy. Anu nelah kisangga langit teh ya gali. Heuh apaan tadi si untari ngomongna kitu tah si tahapur teh. Ngomong ka si tahapur. Kumaha maneh ngadenge henteu he sia gali he. Nya bener he keling he. Tapi da kumaha da waktuna seep he. Waktosna baraya cakra geuningan waktosna parantos teu nya kapan deui. Cak kanggo dinten ieu dongeng Sunda urang cekapkeun heula mung deui ka dieu enjing urang teraskeun deui nya. Nah gitu atuh sementawis sim kuring dora-dori amit mundur amit mungkur hatur nuhun tina sagala rupi perhatosanana. Mios.